jaro mari bisa disambung ke deui putus cinta hese putus pipisahan tapi untuk membuka prabowo jujur anu sanggup tanggung jawab moal kamu anu mana Pak Guru Ius apa guru ius kapayun abi nampakeun etang-etang pakaulan apa jara ius pajara marin ateun kapayun deui abi kapok moal bobogohan deui abi bosen putus deui putus deui pegat benar apa guru ius bisa disambung ke deui putus cinta hese putus pipisahan Pak Guru Ius anu bakir anu mana iye apa jaro mari iye kapayuna pajara marek anu bakir abi mah hoyong nepankeun apa jaro marin aturan kapayun Pak deui Guru Ius anu sayang soal cinta iye apa guru ius tong dipake kaulina oh tong dipake kaulina mun geus semangat iye bisa kausap setan tapi untuk membuka kamu jujur ada sanggup apa jaro mari tanggung jawab buat kamu iye 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 tapi takdir iya bi istri sejati sapira aku nasamani kami ante kagembang asarang mani anu bakir dipilih digigirna dari lagi asar mani deui mati sawah asar mani di tukang mani lejang taksir deui asar mani hotel kapayun deui tapi asar mani aturan kapayun deui soal cinta asar mani tong dipake kaulina mun geus semangat asar mani deui anu bagur kapayun abi nepakeun anu mana asar mani kapayunna eta pakaulan asar mani di rombongan sinar subuh anu mana deui asar mani anu bagus kapayunan direncangan apa jaro marit apa guru ius wilujeng tepang api kapok moal bobogohan deui abi bosen putus deui
hayang pegat benang asal mani bisa disambung deui asal mani soal cinta asal mani aturan kapayun deui mana apa jaro marin kapayunna Pak Jaro Marin abi mau nepakeun kapayun abi nepakeun Bager anu saya tapi untung pan boga kabogo jujur pajaro wilujeng tepang pajaro marin tanggung jawab kabur api kapo buat boga deui api bosen motor terus deui motor terus deui motor